Duduk dia, angin gitu. Ya saung si kakek. Oh, aduh, saung si kakek runtuh. Alhamdulillah kakek ya, boga saung ya nama. Ya nggak jalan di kain ya. Geus lah, ikan. Kakek, saya mau boga saung ya nama kakek. Naon teh si Abah teh kalah ngaruntuh untuk saung aing teu baleg teh. Abah, hei. Ya kakek, semoga saung ya nama sia runtuh sia. Wah, Hei, yo. Hei, yo. naon? Teh kumaha kalah ngaruntuhkeun saung mah teh. Pai teh saung teh menang ngeuikeun urang oge. Lain kakek aja liwas kan itu kita tadi geus runtuh ya teh. Ari ieu naon maksudna ku Abah diangkat-angkat dia berarti Abah ngaruntuhkeun ieu mah lain runtuh ku sorangan. Cing baleg hirup teh itu urang ngulikeun tiap sabaraha. Aing sekadar liwat ka ditu kakek aing geus gawe. Nah ieu teh saung teh runtuh sateh ya teh. Heeh, runtuh Abah runtuh lain runtuh da ku Abah ieu mah dikitukeun dieu pan ku Abah dikitukeun ngaran da ku urang kadenge kaitu masak urang jika kadenge ngaborobot kadenge runtuh oge. Sakali-kali aya Abah di dieu keur kikian. Oh, ieu mah mangan moal yang diri ke kadeuleu ieu teh Abah. Nah mah kan udingan ka aing kakek ya teh. Mun teh tadina ya teh kakek. Ya teh. Hah? Teu hayang nyaho. Pokoknya kieu Abah urusanana ieu mah gampangkeun bae runtuh mah nya tengna geus ruksak bubuk mah ke arah deui. Ieu na ala lancur, da ku Abah ieu mah jelas didorong. Pokona mah sak Abah di dieu. Oh iya nyalahkeun ka aing eta teh. Didenda ku urang sama Abah. Astagfirullah maka jangan aing cagat tada deui aing ngaliwat ka dieu geus runtuh kakek. Mata geus barobok ieu geus tah. Barobok ieu oge. Anyahoan ku sarangan diriksa. Lain ngaruksak itu ya nyotokeun teh kan. Geus barobok kitu tuh. Ini banget teh aing sakadar ngaliwat ka dieu, nu make ditulukeun ka urang. Pokona Abah ngaliwat ka dieu, ieu geus runtuh ieu. Pokona kadenge urang ngaborobot ka dieu urang ge teulineun teu torek. Teu basak urang ribut-ribut ka dieu. Aipek nyampak Abah keur kieu keur ngadodorong ieu. Ngaliwat jalan nih kadinya kakek dikeserkeun ngan pageh ku aing teh. Hayang nyaho pokona urang. Aing teh ditu ngaliwat ka dieu. Urang bah itu nyen ieu teh beak sabaraha ieu teh? Beak 3 juta. Memang 3 juta ge heukeun bae da modal maneh ieu. Modal urang ieu kieu lah merek karinganan ka Abah. Pokona Abah kudu ngayakeun duit 2 juta ka urang keun bae ieu mah. Urang hitung-hitung eta pokona rugi da urang mah mengulikeun beak 3 juta kana 2 juta kembalikeun. Lamun eueuh urang rek beja ka pamajikanna rek disusul ka ditu ayeuna keneh oge. Urusan juga majikan segala aing sekadar ngaliwat kakek. Nah sekadar ngaliwat kayak ya runtuh ya teh. Pati aya angin aya naon da make nyalakeun ka urang. Teh hayang nyaho. Pokona paduli teuing urang mah teh hayang nyaho. Abah mung urusan urang datang ke pemajikan Moh, mah jadi urusan urang mah. Ieu teh ku angin, kakek ku angin lain ku urang. Urang mah ti ditu tunya sakadar ngaliwat ka dieu tah. Aing geus gawe aku itu bang, kau mau urusan Gusti ka jenting. Uruskeun sia tah. Heeh bener rusak yakin tanya hoan mah yakin. Hayang puas ka ciri ieu geus didagoran tuh para renyon kieu kaina ge. Pokona urang Abah rek datang ka pamajikan Abah ke sore pokona mah teh hayang nyaho. 2 juta kudu aya ke sore teang urang. Balik ting acan cukup cancur kieu atuh da urang beak aduh. Beak 3 juta ieu mah euy. Aduh, tipu ieu mah yakin didorong da ka ciri keur kikituan tah, ka ciri lamun teh kitu mah anu dingeut ka manehanana. Cuma kanyahoan pisan atuh da. Heueuh ceureuh ati-ati teh mantong we ka di. Aing hanya kan ngaliwat kana saungna kakek. Aduh, kesugel we sian mending ka aing. Aing daripada kitu rek mantau kakek mantog geus lah. Kira ieu mah da kai jati, ieu mah kai jati hungkul kabeh oge, weh jeng-jengan, kai mahal. Ayeuna sakali-kali aya manehana teh dihancurkeun ka ciri pokona mah manehana tah bieu geus ngancurkeun ieu tah. Ka ciri pokona mah teh ieu geus disakok ku manehanana, da ieu mah kayuna kayu jati, kayu mahal pokona mah urang beak ngulikeun beak 3 juta. Aduh, ting rek mereting moal pokona rek susul ke mah ka pamajikanna lah pusing enak bah. Jika aya merek mantong bang nih urang datang ka itu bah pokona mah pusing ah ka bah teh. Nah, itu bae teh.